fi qaulihi dina dauhanana ba'duhum. Dawa'u qalbika khamsun. Ima bahar basit. Wajana teh bahar basit mah mustafilun fa'ilun. Mustafilun fa'ilun 4 kali. Mana anu kena mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Dawa'u qalbika khamsun inda qaswatihi fadum 'alaiha tafuz bil khairi wa dzukri. Khola'u batnin wa qur'anin tadabburahu kada tadaru'u bakin sa'atas sahari. Ainu bet eta mah bahar kamil wajana teh mutafa'ilun genep kali. Dawa'u qalbika ari ubar hate anjeun eta khamsun 5 inda qaswatih dina nalika teuasna hate. Nang rek kana ibadah teh mun panggilan kana salat hoream. Eta geus qaswatul qalbi. Atawa ngadenge nasihat henteu ternyuh. Eta teh qaswatul qalbi teuasna hate. Karena kealusan teh bawana hoream. Eta panyakit teh hate teh panyakitan. Gitu. Wa qalbika ari ubar hate anya ta khamsun 5 inda qaswatihi dina nalika teuasna qalbu. Padum mangka kudu ngalanggengkeun anjeun. Alaiha kana anu 5 tapuz bakal bagja anjeun. Bil khairi aya dina kealusan wa dzukri jeung aya dina bagian anu alus. Naon tah? Khola ubatnin kahiji ngosongkeun beuteung. Wa Qur'anin tadabburahu. Kadua maca Quran tadabburahu kalawan tadabbur makna Quran. Kadanya kitu deui seperti maca Quran tadarruun bakin. Tadarruun bakin ari DP na jalma anu ceurik. Baka jimpayna teh bakin asalna bakiun. Namun datangan almah al-baki. Ketika almah bakin asalna bakiun. Sabeureuten urang arep bakiun manyun sikol. Buang domahna iya jadi bakin ieu teh ku usakinen iya jeung tanwin. Tanwin teh nunun sakinatun. Nun anu sukun. Jadi bakin DP na jangan cerik penting itu kutapakur bahwa orang teh loba lalawara hirup teh gitu. Loba ngalolorakeun kana ibadah ngamomorekeun kana waktunya ngaloba ngasia-siakeun waktu dina lain ibadah. Sa'atas sahri dina waktu sahur. Kada qiyamuka janahal laili awsatahu wa antu jalisa ahlal khairi wal khairu. Kada eta nya kitu deui seperti ieu saatas sahari qiyamuka ari hudangna anjeun janahal laili dina tungtungna peuting. Janahun teh asalna mah jangjang. Awsatahu atawa tengahna peuting, tengah peuting. Wa antu jalisa jeung bergaul anjeun ahlal khairi ka ahli khair nyaeta solihin teh bergaul jeung jalma saleh wal khairu jeung alus jeung anu leuwih alus. Tina anu 5 bieu teh wazada jeung nambahan sahabatuhum sapalihna ulama sadisan kana anu kagenep. Aya anu kagenepna sapalihna ulama mah daul qalbi teh nambihan tina 5 teh aya hiji deui nyata
kagenepna wa huwa aklul halal. Ieu kuncinya teh. Aklul halal, ngadahar barang halal. Ubar hate di mana loba urang gelisah hate kudu dipikirkeun anu didaharna ku urang. Diasung kana beuting. Wa huwa ari aklul halal eta roksuha pokokna ubar hate. Pokokna ubar hate teh aklul halal. Sok aya kieu. Puasa teh pan urang ngeureunnan dahar tina anu halal malah. Mun urang keur puasa, bulan puasa barang dahar haram. Padahal anu halal teh nu urang. Anu daharna perkara nu halal, tapi jadi haram. Kila diucapkeun waqad kila jeung satamana diucapkeun naon idza sumta pangdur. Di mana-mana puasa anjeun pangdur. Mangka kudu ningali anjeun ala to amiman kana kadaharanan hiji jalma. Tabturu anu buka anjeun. Fa innar rajula sanyanyana hiji lalaki eta liya kula. Itu eta layak kula yaktina dahar ieu rajul al akrata kana kadaharan patas alu mangka patas alu mangka hurung patus ilu patas alu mangka ngahurungkeun ieu aklah da kadaharan qalbahu kana hatena si jalma kasami seperti racun palayan tapi mangka teu ngalap manfaat ieu rajul kana eta kadaharan teh abadan dina salawasna. Dan benang itu muradna teh. Wa inna makana tilawatul Qur'anil azimi min adwiyatil qalbi. Jeung pasti ayana naon tilawatul Qur'ani maca Qur'an al azimi anu agung. Ingat, Qur'an teh agung. Ketika orang berhadapan tong jeung Qur'an jeung kitab urang teh disunatkeun urang boga wudu. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Di antara ta'zimna kana kitab teh urang boga wudu. Tuh. Imam Hanafi, Imam Maliki mah dugikeun ka puluhan kali uih ka zaman. Bungi teh. Di mutolah kitab batal ka zaman deui wudu deui. Batal deui wudu deui. Pekat ku adab kana ilmu. Sami nu teu ngabangun kitab ge ngaji ilmu mah, ngaji ilmu syara, bebaan, manakiban, adabna teh gaduh wudu. Pan urang kudu menjunjung adab da ilmu, ieu mah ilmu adab. Jeung pastina maca Quran anu agung teh eta min adwiyatil qalbi tina sawarehna pirang-pirang ubar hate li annahu karena sanyanyana kalakuan eta yan syorihu jadi jembar ieu qalbu biha ku maca Quran biha ku qiraatul Quran jadi jembar hate teh sing jembar doakeun nya urang sing jembar hate kitu nya jembar hate siga kumaha jeung naon anu ditempuh hayang jembar hate anu boga ilmu teh nyata maca Quran urang rupek wae ilmu teh hate teh rupek wae nya nyedak segala teh aku jembar mah boga teh bakal kitu hate teh asa can ngarasakeun da di mana teu boga mah rupek wae gitu mun boga bray jadi eta kuncina teh ubar hate teh bereja duit bray ora bunga dalam kita rupek keur hese teu jembar eta berarti urang teh penyakitan hate teh
cara maca Quran lah gitu. Wayastaniru jeung bakal bersinar ieu kolbu ku maca Quran teh. Watah sulu jeung bakal hasil lahu kasih jalma naon al khosyatu khosyah rasa sieun ku Allah, sieun ku Allah, sieun bebendu gitu, sieun buku bebendu na Allah, maka hasil rasa sieun ku Allah. Panna Quran ge pang sieun-sieunna di antara jelema teh nyaeta waliullah gitu. Wali Allah teh pang sieun-sieunna jelema ku Allah. Cirina jelema, cirina wali teh di antara mah loba sieun ku Allah, pan urang mah lempengnya. Komo kadorakanan teu kanyahoan ku batur mah gitu. Marokan Allah teh teu ningali, marokan Allah teh teu uninga eta mah nganggap bodoh ka Allah, nganggap lolong ka Allah, nganggap Allah teh teu nyaho. Wah geus nambahan deui dorakanna teh mah sajabati digawean ka dorakanana karena geus nganggap kitu. Wal huzni jeung bakal hasil ku maca Quran pikeun eta jama teh nyata nalangsa, ternyun hate nalangsa, nalangsa lain kasedih nu tadi teh ya urusan dunia, tapi nalangsa ibadah kon mau di pikiran sok urangnya kalau mau rawora kana ibadah gitu, rawora kana ibadah pada luang waktu ibadah loba pikiran urang lebih terfokus karena urusan anu deket nyata dunia dana, dunia teh tina dana deket gitu. Akhirat jauh, tah husnu teh mikiran anu jauh itu. Jauh eta teh anu bakal salawasna urang di ditu dan deket ya mah ngaliwat urang teh. Tah husnu. Lakin bisyarti muraatil adab. Baca Quran bisa ngajembarkeun hate, bisa nyinarkeun hate, bisa hasil rasa khosyah ku Allah. Syaratna teh nyata muraatil adabi, ngaraksa kana adab-adaban baca Quran as-sabiqati anu geus diheula. Dina maca Quran teh urang teh seperti kudu ieu teh keur mayunan Allah. Seakan-akan urang teh ieu teh keur maca ayat-ayat Allah, keur maca kalamullah, dawuhan Allah. Sikap berpakaian gitu, hate nya. Jadi teu keuna anu ceuceuleungan di hareupeun umum disurakan teh Allah maca Qurannya disawer tingkah jero hatena kumaha ya teh jelema anu maca Quran gitu disawer ku duit henteu memponis setiap anu kitu ngan jalma anu kudu leuwih bedas eta jelema tentang ngamanage hatena, jalma anu sok sering tampil di hareupeun umum menyampaikan masalah agama kudu leuwih bedas dina menghadang ria gitu. Tabisati muraatil ada bisa dikoti. Wallahi koti adab-adab anu geus diheula wallahi koti jeung ke anu bakal datang. Katerangkeun deui qala ngadawuh Al Hasanul Basri Syekh Hasan Basri. Wallahi ma asbahal yaum. Wallahi demi Allah ma asbaha ayaumu tepati-pati jadi subuh, jadi isuk-isuk naon al yaumu poe. Atau ma asbaha yauma, ma asbaha tepati-pati jadi subuh, teu brai subuh.
eta al-yauma kana poe saha abdun hiji abdi kurang pas ma asbahal yaumu ma asbahal abdun eta yatlul qur'ana tepati-pati jadi subuh hiji poe saha abdun hiji hamba eta yatlu maca al-qur'ana Qur'an yu'minu anu iman bihi ka Allah illa kasuro kecuali bakal loba non huznuhu nalangsana eta jalma waqala jeung saeutik naon parhuhu bungahna eta jalma coba kebalik kapan nu diteangan ku urang ka bungah justru di dieu mah dina ranah ilmu ieu mah urang teh ulah bungah ku dunya gitu maksudnya ulah bungah ruang riung urang cakakak anu diobrolkeunna materina lain urusan akhirat bunga kuduna langsa malah gitu tepati-pati jalma jo bijil waktu subuh hiji poe teh jo jadi beurang gitu anu maca Quran teh iman bahwa ieu teh kalamullah kecuali eta jalma teh bakal loba sedihna. Urang upami ngabayangkeun Abah sanajan teu penak, asana Abah mah tara cakakak kumbejeng gitu. Siri-sirian juga urang banyol-banyolan nya asana gitu. Ngalipun Bapak mencari artinya banyak dipikirkan tentang masa depan akhirat nanti. Waqala parhuhu wa kasuro buka jeung bakal loba ciriknya gitu. Waqala dohkuhu jeung saeutik sisirianana gaya urang oke nya dina majelis ilmu wae urang mah cakakak urang ngonyak batur geus aku lah urang teh gitu tah engke di satu saat mah urang teh kudu mengakui na kesendirian gitu teh. Tah engke mah cakakak eta teh bari urang teh kudu eling. Tah eta anu bisa nutupan mah anu zayyin nafsaka bil maksiat teh eta. Katembo ku batur cakakak padahal hate mah ieu teh gitu. Nalangsa di akhirat itu. Bisa tuh. Wa kasura jeung loba naon nasbuhu. Oh. Payahna. Jalma anu maca Quran kalawan make adab iman ka Allah bakal loba kapayahanana. Kapayahan dina menempuh ibadah. Da payah atuh sok. Gitu. Mang Toto pan setruk. Abi ngajang kadinya subar berjamaah geus cing di teras teh. Kulila na eta. Tempo keur salat. Si horeng salat witirna teh 11 rakaat wae. Payah pan teh atuh. Payah. Ngorbankeun kesenangan dunia keur kabagjaan akhirat. Da geus yakin Mang Toto setruk. Gigireun teh itu 11 rakaat tah unggal penting. Banyak bong terus karuhun. Saya teh fadol ti Allah. Da geus bubar isya nya geus berjamaah bubar betul barijil. Saya lihat teh tempo ke salat keneh. Tempo ke salat teh. Sabelas rakaat. Eta mah penting batur mah. Tah payah. Bakal loba payahna dina menempuh ibadah. Wasyugluhu jeung sibukna dina urusan agama. Wa qallat rohatuhu jeung bakal saeutik senang-senangna. Pan namun salat isya geus berjamaah lewat kan senang kudu senang kan. Saeutik kituna teh gitu. Wa qallat rohatuhu
wa bitolatuhu jeung anggur-angguran apanan kan beda pan merenya sarua berjamaah nama ngan ieu mah nulikeun kana zikir 11 rakaat urang mah geus udud pan beda anggur-angguran urang mah itu mah pan memanfaatkan waktu memanfaatkan sehat memanfaatkan jag igtanim khomsan qabla khomsin manfaatkeun gunakeun jadikan kesempatan 5 sebelum 5 oh longsong sebelum sibuk oh sehat sebelum gering gering mah eta 3 rakaat teh urang mah salat witir ku panas tiris moal geus teh beda gering ieu malah milih ngarengkol tuh mumpung sehat kayak itu teh mumpung hirup samemeh mau teh udah geus maot mah geus dekat kaduhung segede gunung teh yang balik deui rek ibadah nama Gusti aya nama rek sedekah mau ngaboga teh kajen teh bogana naon rek sedekah we tampolana tamatak sering tapakur muhasabah tadinya hasibu qabla an tuhasabu muhasabah ayeuna diri sebelum kadi bisa muhasabah mumpung sehat mumpung jag-jag mumpung ora memeh kolot mumpung hirup memeh maot mumpung rineh memeh sibuk waqala Wahbu bni al-Wardi ngadawuh Wahab ibnu gitu jadi aya mun aya ibnu mun kaituna teh aya kata ibnu tergantung ti dieuna lamun Wahbu berarti ibnu karena jadi sifat ngadawuh Wahab anu putra pamenggetna gitu lamun Wahbi ibni gitu. Wahbibni Wahab bin al-Wardi seranjeuna nazorna fi hadhil ahadisi nazorna mikir-mikir abdi fi hadhil ahadisi dina ieu pirang-pirang hadis wal mawaizi jeung pirang-pirang nasihat mauizah walam najid jeung teu manggihan kami sayan kana saeutik aroko anu bisa leuwih ngaleuleuskeun lil qulubi kana hate wala asyadda jeung teu aya anu leuwih banget istijlaban kana narik-narikna lil huzni kana nalangsa min qiraatil Qur'ani tibatan maca Qur'an saranjeunna teu pernah manggihan kuring hiji pertingkah hiji kaefiah anu leuwih ngaleuleuskeun kana hate leuwih banget narik-narikna kana nalangsa urusan akhirat tibatan maca Qur'an nya atuh da maca Qur'an ada jeung tadabbur mana urang mah teh apa manana oge anu di mana manggihan ayat ada sedih nangis di mana manga maca ayat janji-janji Allah gitu tentang surga bunga tentang ganjaran bunga gitu. Watafahumuhu watadabburuhu min qiraatil Qur'ani watafahumihi jeung memahamiina Qur'an watadabburihi jeung tadabbur maknana Qur'an. Teras wa innama kana khala'ul batni. Anu kadua pembahasan penjelasan tentang bahwa ngosongkeun beuteung teh bagian tina ubar hate. Wa innama kana khala'ul batni eta min adwiyati. Wa innama kana jeung pastina ayana naon khala'ul batni ngosongkeun beuteung. Eta minal adwiyati tina sawarehna pirang-pirang ubar hate aya don deui li anna fihi karna sanyanyana eta tetep dina khala'ul batni. Dina ngosongkeun beuteung teh rohatal qalbi senangna hate
kosong beuteung kalau sacara ngaharti lamun lapar mah berarti teu paruguh eta teh lapar anu teu dimaksud. Oke beda lapar puasa henteu puasa teu bareng dahar lapar tapi beda lamun ketika orang niat puasa eta lapar teh memang lapar tapi ngeunah jeung teu jadi penyakit mah tapi lamun urang teu niat puasa lapar hayang bareng dahar ngeleper pan diri kesang jadi ku maksud dina hate ku maksud dina hate ku aya niat eta teh ku aya niat urang moal barang dahar timiti subuh nebikeun ka magrib eta geus siap alam bawah sadar teh tubuh urang teh geus siap termasuk usus ge geus siap nerima eta teh jadi matak teu nanaon gitu. Tapi urang kusabah henteu ngamaksud kitu begitu leulempangan urang barang dahar lapar dan henteu siap karena henteu mempersiapkeun gitu teu mempersiapkeun. Jadi siapkeun khalaul batni disiapkeun ngurangan barang dahar. Itu pan Kangjeng Nabi barang tuang pan barang tuang teh barang tuang anu matak jadi kandong Kangjeng Nabi mah tuh anggur, korma, apel, cawu, buah-buahan, samangka kan eta bangsa ubar unggul dan can aya sebelah kulinan can aya baso eta mah geus panyakitkeun kan can aya makanan kemasan, minuman kemasan can aya mitoha zaman Nabi Adam kalian napihi rohatal qalbi rohata karena jadi isina anak di annapihi karena sanyanyana tetep pihi jadi khobarna anak rohatal qalbi tong make rangkeun naon ngalugotan geus rinehna hate gitu senangna hate wassalamati jeung salametna diri minatuyan tina ka sawenang-wenangan tugian wal batri itu minatugiani wal batri jeung kasombongan takabur teh pan gomdul nas wa batruhu ngabalieur ti jelema takabur mah babatahan teh takabur bakal disalamatkeun tina batru tina kasombongan wa khifatil badani jeung bakal ringan awak beda jeung sebeuhnya lin ibadati kana ibadah ringan awak kana ibadah di bawah ibadah ku kosong beuteung mah selain tetep bisanya nya yang terjadi ka diri urang justru teu paruguh lapar teh jadi ulah sirah anu dirautan tapi kopeah gedean itu kan filosofina teh ulah suku anu dirautan jadi leutik sapatuna beuli deui anu meujeuh gitu sereg mah mun sereg ieu sereg ieu otak urang da rasana nu lapar mah sagala teu paruguh ngaji teu puguh lapar mah nya bahkan sok ngeleper aya nu kudu diomehan di urang teh gitu lain kita kudu nuturkeun kebiasaan urang gitu bahwa ku kosong beuteung mah urang teh kahirupan teh teu paruguh ku lapar mah di dieu mah justru paruguhna teh ku loba kosong beuteung ku teu mak kana dahareun gitu wadab il amrodi jeung nolak kana pirang-pirang penyakit ku kosong beuteung teh sok lolobana panyakit teh tina dahareun tina mak dahareun anu diasupkeun kana beuteung nya penyakit teh berdasar penelitian di antarana wa bisab'i
tadi teh nyebutan an perkara anu alus akibat kana awak tina anu alus kana awak gitu, anu alus kana awak jeung alus kana hate akibat tina mengurangi barang dahar ngosongkeun beuteung. Wa pisabi ada duha jeung eta tetep dina sebeuh ada duha ari lalawana anu tos ditutur ku sebeuh teh jadi qaswatul qulub ngawaris kana teuas hate sebeuh gitu. Dina sebeuh teh sikap jelema bakal loba kasawenang-wenangan egois bakal nimbulkeun kasombongan jeung berat awak kana ibadah itu jeung ngadatangkeun berbagai penyakit sabalikeun tadi teh waqad waroda jeung satemana tos sumping tos datang imadhil ju'i dina terpujina lapar itu geus tabrakan wae jeung kebiasaan urang di pimadhil ju'i dina terpuji cek agama lapar wa dhimis sab'i jeung kacacatna seseubehan naon ahaditsun katsiratun naon ahaditsu katsiratun pirang-pirang hadis anu loba hadis atuh mah zakaroha anu tos nutur kana hadis anu seueur eta Sa'asyuyuti Imam Suyuti fi lubabil hadisi dina kitab lubabul hadis itu acina hadis minha tina sapalihna hadis kasiro hadis anu seueur eta qauluhu ari dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul amali al-ju'u gustina amal teh juk lapar gustina amal teh lapar eta teh dawuhan Kangjeng Nabi sayyidul amali al-ju'u wa minha jeung eta tetep tina sapalina hadis kasiro hadis anu seueur tadi antawisna qauluhu dawuhan Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam al-ju'u mukhul ibadah lapar teh otakna ibadah lapar teh sumsumna ibadah bagian terpenting sumsum teh mun dina tubuh teh mah mun dina sirah mah polo otak teh eta teh bagian terpenting dina sirah bagian terpenting dina ibadah teh nya eta alju jadi ari hadis sama masalah jadi anu salah mah kebiasaan orang pemikiran orang gitu biar rame cenah baheula di kanang roda ada jeung Mang Odi debat eta ada mau asup gitu da mun terang kumaha bener sok cenah geus ku lapar teu paruguh nya bawa ge lapar mah ngaji Quran teu paruguh cenah salat teu paruguh lapar betul hesen rangkeuna teh da kudu ge da ieu mah ieu disebutna ge ilmu dzauq ilmu rasa geus usul ka Allah teu bisa diomongkeun ka batur rasa ngeunahna lapar rasa ngeunahna ibadah bisa diomongkeun da ilmu dzauq gitu. Jadi bakal boga rasa spiritual masing-masing kita dina merasakan usul makrifat ka Allah ngeunahna salat anu teu bisa dijabarkeun ku kata-kata aju umukh ibadah wa minha jeung eta tetep tina sawarana ahadis kasiro qauluhu ari dawuhan Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam kumaha tang macana eta haya yuhyi fi'il amarna teh
Tangam pieu amar teh kumaha? Haya haya Yahya. Haya Yahya. Jadi ahayu. Ahayu kudu hirup ngahirupkeun anjeun kulubakum kana hate aranjeun kabeh bikillati dhahki. Ku saeutikna seserian. Ka hidup teh hidupku zikrullah. Bakal kebalikan ieu teh loba seserian eta teh nawaris kana qaswatul qalbi. Cakak anu teh eling ka Allah bahwa urang teh disirikeun ku Allah, dimuakeun ku Allah. Lempeng we ngajurujus. Eta anu matak ngawaris kana teuas hate mah. Hirupkeun hate aranjeun kabeh bikilati dhahki ku nyaeutikeun seserian wakilati sabi jeung ku nyaeutikeun seubeuh. Wa tahharuha jeung kudu ngabersihkeun anjeun kana hate bil ju'i ku lapar. Tuh. Taspu bakal bersih ieu hate. Wa tarukku jeung bakal leuleus ieu hate. Wa qaluhu alaihi salatu wassalam aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an. Wah ini guys. Ayo ieu mah duh. Aqrabukum ari pangdeukeutna rajeun kabeh minni ti kuring saur Kanjeng Nabi yaumal qiyamati dina poe kiamah aktsarukum ju'an. Pangloba-lobana ti aranjeun kabeh ju'an tina arah-arah laparna. Jalma anu pangdeukeutna ka kuring engke dina poe kiamah anu pangloba laparna di dunia. Guys, laparan anu hayang deukeut jeung Kanjeng Nabi. Tapi pan ieu mah urang teh nyaho kana ilmu ieu. Lain pakeun urang mah ngan minimal jadi itibar ke urang. Bisa jadi begang kena gitu. Pikiran eta. Nya biasa we urang mah gitu. Biasa we. Ngan beuleum ketika inget rek sebeu inget da ngaranna pan kita baca menang pasundan teh nya rek nyebeukeun teh inget. Aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum ju'an wa tafakkuron. Tuh aya pilihan kedua. Ketika urang teu bisa ju anu kadua mah tafakkur. Pangdeukeutna jelema engke dina poe kiamah ka kuring saur Kanjeng Nabi anu pangloba-lobana ti aranjeun kabeh tafakkuron tina ara-ara tafakkurna. Nampakuran jalan hirup banyak urang loba ngarencana hirup bahkan loba kahayang hirup tapakur anu bukti anu bukti anu ti Allah urang hayang anu ngarencanakeun rek anu ka aranu tapakuraneun ternyata terjadi loba langkah urang anu tadina urang tujuan rek ka ditu kalah kadinya henteu maksud kadinya malah kadinya tapakuraneun ta ieu bahwa hirup jalan hirup urang teh geus diatur ku Allah geus ayat tulisanana cek sabedas kumaha kahayang urang boga kahayang lamun henteu sarua jeung kahayang Allah alias henteu sesuai jeung iradah Allah henteu muwafaqah il azali teu sarua jeung anu tertulis di Lauh Mahfuz nya moal jadi sadari itu hayang naon hal nu teu disesali da urang mah ngabandungan kana kahirupan urang aya dina pademelan Allah moal aya hiji kajadian kasaha wae anu kaluar tina iradah Allah kabeh ke ku kehendak Allah kaayaan urang rezeki urang jalan hidup urang
Orang teu ngabayangkeun jalan hidup bakal kamana ngajodoh, kumaha keayaan dan sebagainya di segi sakumaha berjalan orang jadi tukang naon apa tabuh belah ya oh, gitu. Moal aya tapakur bahwa rezeki teh geus ditakar moal batukeun jadi engke mangga mah ketika ieu teh tadinya mah keur ente ngan aya si anu dibikeun moal tapakur moal patukeun da memang tadinya geus si eta ngan rencana jelema ieu erek keur urang tadi nama anu hakikat nama anunya an bisa diajali mah keur si eta lain rezeki urang teh tah kadinya tapakur ranah tapakur mah loba pisan rek keur sorangan oge dihareupeun imah ningali tatangkalan sok eueuh tatangkalan tadi mah kumaha Allah nyeun bahana eta tina naon tangkal eta gedang jeung bentukna kitu Allah nyuron ti mana al-badi Allah sang arsitektur tinggi nyeuna naon teu make contoh mun barang dahar amis Allah menghadirkan amis rasa kieu gedang mah kieu apal mah kieu cau mah kieu Masya Allah tapakur hunggul cetuk dia tajam Allah keur nganyerikeun di dieu menghadirkan rasa nyeri sabab ditajong mah sabab hakikat nyeri meureun Allah ngadamel harita tapakur Allah ngadamel nyeri kieu teh di dunya nyeri di akhirat ditajong di akhirat karek di dunya geus kieu tapakuran ilahi turja'ul umur kabeh ge kembalikan ka Allah hade goreng itu pahit manis itu. Jadi loba ibadah-ibadah celah-celah ibadah anu teu memerlukeun boga wudu loba syarat ngadep kiblat begitu we urang keur ulin keur na motor ningali kumarayapna mobil motor jelema kabeh ge digerakkeun ku Allah ningali tatangkalan kagigir ka sisi kagigir ngadamel didamel saker-saker saku anjeunna Allah eta jukut anu teu diperlukeun ku jelema bahkan dibabadan kehendak Allah rupa-rupa juku tatangkalan kembang-kembangan kabeh ge lamun jama geus tapakur ka dieu mah subhanallah saja jalan da hati subhanallah lila jalma brai weh anu katingali teh ieu teh pademelan Allah tapakur da eta jalma anu pangdeuketna teh berangkatna tina urang belajar muraqabah teh belajar ngahadirkeun dina hate di mana wae keur kumaha wae Allah teh ningali ka urang Allah teh uninga ka urang uningakan hate urang ngadangu kana hate urang kitu tuluy Allah wa qalu alaihi salatu wassalam man kafuro ta'amuhu kafuro adzabuhu sing sahaja man loba barang dahar mah kafuro adzabu bakal loba siksaanana ieu mah hadis ieu mencit entok teh bakal jadi hiji ieu mah wa qalu alaihi salatu wassalam la sihhatta ma'a kasratin naum moal aya sehat eta maujud ma'a kasratin naumi sarta loba nasare wala sihatta ma'a kasratil akli moal aya sehat sarta loba barang dahar wala syifaa jeung moal aya obat biharomin ku perkara anu haram moal jadi obat sok aya loba duit haram moal jadi obat ketenangan hate bakal leuwih wa qalu ani salatu wassalam salah satun turisu qotwatal qaswatal qalbi tilu turisu anu matak ngawaris ieu salah sah anu tilu teh qaswatal qalbi kana tias hate kahiji naon tah hubbun naumi salah satun turisu qaswatal qalbi hubbun naumi kahiji resep sare padahal geus cukup sare teh jam 8 cukup sebenarnya mah hudang jam 4 teh
Wa hubbur rohati kadua resep senang-senang, resep rohah, resep rinih, resep nyantai. Ngawaris karena qaswatul qalbi teh keas hate teh kadua teh resep rinih-rinih, resep senang-senang. Wa hubbul akli jeung katilu resep barang dahar. Wa qalu alaihi salam man sabu'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah. Jalma anu loba seubeuh di dunya bakal lapar dina poe kiamah. Wa man ja'a fid dunya jalma anu lapar-lapar di dunya sabu'a yaumal qiyamah bakal seubeuh engke dina poe kiamah. Wa sayadkurun nadimu afatis sab'i. Jeung bakal nyebutan saan nadimu anu nganazomkeun ieu teh apatis sabui kana pancabahayana seubeuh engke di hareup. Bikaulihi ku dawuhan ki musannif apatus sab'in ila akhirih. Wa sayati jeung bakal datang naon syarhun penjelasan dalika kana pancabahyana seubeuh. Insya'a lamun ngersakeun saha Allah Ta'ala bi absato kalawan leuwih lebar mimma tina perkara huna anu aya di dieu bakal leuwih lebar penjabaranana tentang bahayana seubeuh jeung manfaatna lapar. Terus wa inna makana qiyamul laili setengah salapan. Wa inna makana qiyamul laili mina adwiyati aidon jeung pasti ayana qiyamul lail hudang ti peuting keur ibadah ka Allah minna eta minal adwati tina minal adwiyati tina sawarena pirang-pirang ubar hate aidon deui li annahu karna sanyanyana qiyamul lail eta mudhibu kaidi syaitani ngahilangkeun itu daya upaya setan. Wanahin jeung hudang peuting teh matak nyegah anil ismi tina kadorakaan. Wadafi iddai jeung hudang ti peuting teh nolak kana panyakit. Jangan peuting meh naon tergot cai haneut. Keluar we seger. Meureun gitu. Udara eta teh di dinya teh saur guru mah aya disebut angin soba. Dina tengah peuting teh aya angin soba. Namun eta angin soba nebak kana awak urang nyageurkeun kana berbagai penyakit. Angin soba teh sekitar jam 3:30 waktu sahur teh. Jengnya bener beda we ketika ngilu berjamaah subuh gitu. Seger we beda gitu. Eta mah ari berjamaah malah rada sok kabeung-kabeung mandirmannya kabeung-kabeung. Beda jeung kaberangan gitu. Rudet ku kitu we heula. Rudet kaberangan. Qiyamul lail teh bisa mudhibu kaidis syaitani ngahilangkeun nyingkirkeun kana daya upaya setan wanahin anu nyegah anil ismi tina kadorakaan ke ti beurang urang teh udang ti peuting teh wadafi iddah dai jeung bisa nolak kana penyakit anil jasadi tina awak wa marador rabbi jeung narik-narik kana karidhoan Pangeran Allah hudang ti peuting teh wada bis solihina gitu. Jeung hudang peuting teh kebiasaan jalma-jalma soleh minimal urang teh kan nurutan gitu. Pusok hudang ti peuting teh jalma soleh ge kebiasaan teh eta. Matak henteu urang mah henteu. Dalen jalma soleh teh. Jarang gitu kari-kari hayang kiih bari sare deui teh.
da'bus sholihin kebiasaan jamaah soleh. Wal muradu jeung ari nu dimaksud bi qiyamil lail ku qiyamul lail eta fa'nul ibadah dina tengah peuting teh urang midoa ibadah pihi dina lail dina peuting disolatin ku salat au gorihat ku salian teu salat itu da pasok jenuh-jenuh teh capek salat maca Quran mutalaah mun bisa mutalaah teh mah wiridan naonnya pindah-pindah kama dzakarahus Shawi bi tafsiri qaulihi dina tafsir dina penjelasan dauhan Allah taala ya ayyuhal muzammil itu ya ayyuhal muzammil muzammil teh kang nabi ya ayyuhal muzammilu 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 ya ayyuhal muzammilu hei nabi anu disalimut itu disalimut kan nabi teh kumil laila kudu hudang anjeun alaila dina ti peuting Allah ka kangjeng nabi jadi pak kangjeng mah pasti tiap wengi oge boga nya sebelum subuh teh Pakola makna pakola mangka ngadawuh ye Imam Shawi al makna ari makna kumil kum kudu nangtung anjeun di salat pikeun salat wal ibadah teh jeung ibadah jadi kumil laila teh kumil laila itu hudang anjeun salat ibadah naon wae itu wiridan maca Quran waqala al Habib Abdullah al Haddad ngadauh Habib Abdullah al Haddad pengarang Rotibul Haddad pi nasoihi dina kitab nasoihud diniyahna Habib Abdullah bin Al-Haddad ieu teh wali kutub di golongan para habaib wa alam saur Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kanyahukeun ku anjeun anna qiyamal laili min afqali syai'in ala nafsi sanyanyana hudang peuting keur ibadah ka Allah teh ari hudang peuting hayang kieu mah kapaksa namanya itu hudang peuting karena lapar eta mah kapaksa ku lapar ieu mah hudang peuting keur ibadah ka Allah eta min asqali syai'in tina pang berat-beratna perkara ala nafsi kana awak pang berat-beratna hudang peuting kebiasaan orang hudang sahur anu dituju teh dahar pan nya tapi mulia eta daharna pan keur bekal ke beurang puasa teh tapi mulia tapi anu gegedeuna teh urang teh hudang teh karena rek dahar sahur gitu ketika mau sahur mah pan teh hudangnya abah mau sahur ieu hudang teh subuh wae tapang berat-beratna hudang tengah peuting hudang tengah peuting teh pang berat mah hiji perkara anu nafsi kana awak walasiyama ba'da naumi terutama saenggeusna sare kasalan laku sare beratna ari begadang melempeng ka itu ngan dari begadangna ibadah mah anggar tuluh gitu beda jeung kudu ngarokok ngobrol wa inna yasiru jeung pastina bakal jadi eta khopipan wa inna yasiru jeung bakal jadi ieu qiyamul lail hudang peuting teh eta khopipan bakal jadi ringan bil i'tiyadi ku ngabiasakeun bisa karena biasa biasa karena terpaksa mitina teh maksakeun heula nang eta geus urang teh geus nganteng di dinya ta eta anu disebut istiqomah nganteng na hese na isuk deui teh nyieun deui kitu teh hese deui tapi tuluy urang teh tadi ieu disebutna riyadhah ngelatih diri jadi ulah berhenti ada orang kedul geus dinya eta mah perjuangan mujahadah anu mujahadah ketika menemukan ilmu ieu bahwa malam teh adalah waktu termulia panganggona para sholihin pasti nabi teh di dinya wae tuluy paidah-paidah nabi loba baru urang ngalatih diri bil iktiyad ku ngabiasakeun ya peribahasa apaan bisa karena biasa bisa udang penting karena terbiasa
Abah Jiden geus terbiasa hudang peuting. Nyaho pas sok ngobrolkeun Abah mah. Abah mah teu make alarm ge hudang wae. Abahna kurang ngaji ieu teh. Jadi nyaho sadunya teh Abah hudang tengah peuting. Ku itiad ngabiasakeun, bisa karena biasa. Biasa karena terpaksa heula maksakeun heula. Dicarana teh sare di Berangan waktu sare teh. Biasa jam 10 cing jam 8. Gitu, cing setengah 8. Midan sare. Ada teu ngaruhnya ada pan hakikatna mah ku Allah sanajan eta abdi pan eta. Minantu Mang Aceng teh pan jam 4 teh geus teu kadenge we eta mah. Kadengna teh gogorok hayam teh geus ranyai gitu tah. Padahal mah teh di jam 4 teh jam setengah 4 teh ruli teh tarik speaker teh atuh kana imah teh kadenge teh. Sakti lawan. Nyain batur gitu ku beratna eta hudang peuting teh. Tang riadoh, riadoh teh eta anu aslina mah ngalatih diri ketika orang menemukan ilmu, orang mencapai kadinya tuh orang berusaha kumaha cara. Oh cara kieu salah dengan cara lain. Dengan lagi salah dulu ya. Yang ngurus teh ya mah yang carana hayang ngilangkeun rasa keukeuh ka batur. Carana geus kitu dulu. Maho teh ke dalam keadaan kitu can tercapai eta teh dinilaina teh geus tercapai. Da hirupna aya dina mujahadah tuluy gitu. Mujahadah perang tuluy disebutna riyadhatun nafsi ngalatih diri riadoh teh lain eta mah riadoh bahasa itu misalkan saminggu cenah riadoh di haruman deku saminggu tah ba'da saminggu anu aslina mah sanggeusna kaluar ti dinya hate jeung biwir jeung anggota tubuh ieu aya dina anu tadi dina anu saminggu teh eta asli riadohna mah siga salat teh anu penting ulang ngurus hati dina salat tentang syuhud, hudur, khusyuk itu khudu nu penting pisan mah sageus leos dina salam anu tadi teh unsur nu opat teh kudu aya hudur merasa urang teh ditingali ku Allah hudurun syuhudun Allah teh nyaksian ke urang ka mana gitu. Khusyuun ajrih ke di mana ge ku Allah teh da Allah ningali da Allah uninga ajrih hate teh sanajan susurian sanajan ngomong kasar hate teh ajrih ku Allah khuduun DP awak ka unsur nu opat eta teh dina salat anu paling penting di luar salat sageusna salat anu berat mah nu berat pisan nah salat lagi beratnya bahkan aneh kan ketika diterangkan ilmu baru asa beuki pajurawat HP teh nya bahat salat teh kudu kieu beuki pajurawat beuki hese godana teh kita urang berhenti biasa deui we eta nu salah mah tuluy ya urang teh da mujahadah teh eureun eta mah disebutna jihadul akbar mau teh dalam keadaan keur kitu urang satapaqala hayang ibadah anu bener hayang hate anu bener mau teh syahid mah syahid akhirat disebutna teh wa inna mayasiru khopipan jeung pastina bakal jadi ieu hudang peuting teh eta khopipan ringan bil i'tiadi ku ngabiasakeun wa mudawamati jeung ku hayo-hayo mah jadi ringan gitu jadi ku kapeung-kapeung maka tak berat teh gitu. Wasobri jeung sobar ala masyaqati kana karipuhan kan ripuh teh sobar teh tarkul jazmi teu ngarasula kuat
merangan rasa horea merasa tunduh dan kemus karena kenaan kana cai mah seger. Wal mujahadati jeung mujahadah kesungguhan di awal amri saya wal mujahadati pil awal amri kesungguhan dina awal memulai sesuatu. Enar kebiasaan udang penting. Semangat ieu ulah pareum. Saudara kemana deh orang teh menteng ngurus gitu rek. Da pasti maut mah gitu. Ya eukeur hidup mah. Bahkan usaha mah eukeur. Semangat usaha mah. Cing semangat akhirat ayeuna mah. Umur ngurangannya li namahan umur teh. Hitunganana namahan mah. Angkana namahan dina buktina mah urang teh ngurangan umur teh. Ngadeukeutan mau anu urang meyakini di ditu teh aya kehidupan anu kadua. Lain istirahat, kan bahasa orang mah sedang telah beristirahat. Boro-boro istirahat. Tipu. Summa ba'da zalika tuluy dina sabada anu tos ditutur tadi yan fatihu bakal berbuka naon babul unsi itu billahi pintuna karegregan ketenangan billahi unggul ku Allah tenang deh. Wah regro naon kayaan ku kumaha ge tenang we Allah. Nu penting mah urang ulah dina maksiat gitu. Mun ka musibahna naon Allah aya dina kesenangan Allah nu merekna musibah ge Allah naon disesali oge di hanas angger kieu nih mun disesali tanya mending disadari disobari bakal jadi ibadah kitu teh. Tah bakal terbuka eta babul unsi. Salat unsi teh salat ngaregregan unsil qabri teh ngaregregan nenangkeun jalma anu jero kubur ku ayana eta salat teh. Wa hawalatil munajati jeung amisna munajat ka Allah. Ngeunahna ibadah ka Allah. Lahu ka Allah. Bakal terbuka babul unsi billahi wa hawalatul munajati jeung amisna munajat ka Allahu ka Allah waladzatul khalwati jeung ngeunahna khalwah menyendiri mayun ka Allah. Padahal bedanya ketika babatur urang mah ngeunah katingali ngeunah salat teh ngeunah katingali ku batur di aplen-aplen di loba-loba. Ketika kesendirian mah tak eta mencoba urang ikhlas teh ibadah teh didinya keur kesendirian cing urang bisa teh jumlahna jeung atawa gerakan tubuh jeung dilana salat teh aya batur jeung teu aya batur sakitu eta nyoba kana ikhlasna urang kudu dicoba bakal beunang lezatna khalwah bihi ka Allah azza maha agung wa jalla tegasna maha agung ieu Allah wa inda zalika ketika kitu dina nalika anu tos ditutur la yusybi'u moal nyeubeukkeun sa insanu moal seubeuh sa insanu manusia mina qiyami tina hudang ti peuting teh moal bosen-bosen maksudna bahkan beuki katagihan geus aya dina ngeunah teh dina lazat fadlan an ayastaskilahu komo tu fadlan komo an ayastaskilahu tina ngarasa berat kana qiyamul lail moal seubeuh manusia tina hudang peuting ibadah ka Allah komo gitu tina ngarasa berat mah moal gitu ayak salu atawa
hoream anhu tina hudang ti peuting tuh. Jadi moal seubeuh-seubeuh tina hudang ti peuting komo atau tina ngarasa berat mah moal aya ngarasa berat atau moal aya rasa hoream kugeus beunang nyaeta halawatul munajat amisna munajat ka Allah jeung lezatna khalwah lezatna kesendirian mayun ka Allah khalwah gitu kama waqa'a dzalika lisolihina seperti anu tos terjadi dzalika kana itu anu tos ditutur lisolihina pikeun ka pirang-pirang jalma anu saleh min ibadillahi ti pirang-pirang hambana Allah hatta qala sehingga ngadawuh ko iluhum anu ngadawuhna ti ibadullah wallahu a'lam begitu. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lago asrafna